Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa sadaya patepang deui sareng abdi di channel Sunda Aja dina acara Maca Carpon. Pamirsa sadaya, ieu aya carpon anu judulna Pajabat Manten. Mangga pamirsa sadaya wilujeng ngadangukeun. Pajabat Manten bagian kahiji karya Hidayat Susanto. Ceuk itu ceuk ieu ge kantun raosna. Anjeun mah seueur nu pangsiun cara anjeun teh apan teu sakedik nu nasibna pinalangsaeun dabongan zaman cepeng damel nyalikan kursi kakawasaan kirang parigel milari rejeki keur pijagaeun. Sedang aritos ecag kalungguhan tea bujeng-bujeng aya uncal sasab sejak serah beheung penciteun kasirem-sirem atel daek ngaliwat ge biheung. Tak-tak ge kedah tiasa mangpang meungpeung saeutik mah cara anjeunna. Bumi alit camprenik bahana kombinasi bata super sareng jati petingan. Kapayunna ngaliglag buruan sing sarwa hejo aya amparan jukut Manila lianti huhuyuran wedalan leungeun ahlina. Aya jajaran warnaning kekembangan bodas, koneng, beureum, pungur naon ku henteu. Aya deretan rupa-rupa tutuwuhan nu buah-buahan kanjat dituang gedang. Palingbing nangka katut bungkak bangkok sejena. Namung anjeunna mah kaleresan nuju aya di pengker nuju ngararoskeun dalitna kanikmatan antawis suruputna kopi Nescafe sareng heang-reangna soanten ingon-ingon kamemet. Kituna teh bari ngadayagdag mengkeran panon poe nu nembe wuncul. Leuh cak-cak teu emut kedah kabang pamali teuing ngantunkeun kanikmatan model kitu. Antukna lebar-lebar ge kapaksa lebet ka bumi sejak siram. Tapi tos beres dangdos mah jol deui bae ka pangkeureun bumina. Teu kalis dinaha-naha ku ingkang gerahna. Bade ka mana deui ieu teh? Saur geureuhana. Basa anjeunna katinggal ngorelang mapai pipir bumi. Tos siang mah kabujeng beuki hoream geura. Sare karunya ongkoh ka Mang Hamid ti tadi ngatosan di payun. Mung mindel ku mesem pok ngawaler mah henteu kalah hayoh bae ngadangdak dengdek ngadarangkukeun si Madu. Moal janten angka teh saur geureuhanana. Deui ayeuna mah bari ngeclik nyaketan. Bade pisan. Mung eta soanten si Madu asa lebar rek antunkeun teh. Kira aeh naha bet cempe. Itu teh bari teras nyamperkeun kurung si Madu.
Ah, hayo madu ti kamanakeun sorak mas maneh teh. Ramana meh teu liren-liren ceceretak. Lapur si madu bet kalah ngeluk kurung penting kenging ngahaja di Solo. Hantam di tepakan nalaunan. Madu, madu, karah kunaon atuh maneh teh. Angger lapur teh jempe ngeluk. Buah gering manuk teh ingkang gereha ngiring hariwang. Nanaonan teh panti enjing ge sakitu ngelakna. Namung buah-buah da ari henteu nanaon mah asa can ngajaran dipangdedelkeun ti barang manehna begerge. Capeun manawi sok teu umum tos atuh ari sagala teu nanaon mah anggur mending gerak angkat ari bade mah kade atuh pangnalingakeun si madu. Tong hilap ngagaleuh anggur sareng jeruk anggek tras kapayun enya bae katun geuleuyeng sabab sagala rupina geus disiapkeun ku Mang Hamid. Kade ingetan euy, meuli jeruk jeung anggur. Pokna sabada tumaina calik lebet mobil. Mang Hamid teh supir satyana ti zaman balengkah halu cepeng. Damel majeng kajeneng tur najan anjeunna tos pangsiun, Mang Hamid tetep kedah nyupiran anjeunna. Tos kagoku wano majerkeun teh boh saur anjeunna nya kitu deui ceuk Mang Hamidna. BMW wedalan pangakhirna teh ngagelser ngantunkeun lawang. Mengkol ngenca mapa jalan aspal teu sabaraha rubak. Kira 10 menit jog ka jalan badag nu meulah kota. Tidinya mah teras lempeng kawetankeun ku saliwat siga teu maju mobil teh. Bubuhan jalan hot mix riksa piara ari katinca ku sedan model BMW. Jauh we kana matak nyeri nu tumpakna teh. Kabang euy, tapi mending BCA heula. Karek ka BBD, BRI, keun ka BPD mah panderi ge. Atawa mun kaburu beurang teuing mah isuk deui bae. Ka BPD mah kadar nyokot duit pangsiunan. Rupina kabujeng ka BPD ge. Heueuh. Nya kumaha ilaing wae. Ngan omat kade meuli jeruk jeung anggur mah ongkos silaeng ge geus teu boga batik lin. Mang Hamid teu ngaduguan lembalan. Panonna junun nenjo ka jalan sorangan. Beuki kudu ati-ati ongko maklum mimiti asup ka puseur dayeuh rea mobil angkot nu mindeng matak riweuh supir sejena. Kabeneran nutur-nutur bujurna mangkaning BMW teh diganda cecel saeutik ge. Ragrag hargana henteu saeutik. Soal waragad ngomeanana onaman teu kudu kaluar tina sakudunungana lantaran diasuransikeun. Beres tibang tuluy ka pasar, teu lungsur anjeunna mah calik. Bae ngantosan dina kandaraan, pamengku hanca asongan ongkoh malang kana bungkusan cacandakan tibang ongkoh. Namung nuju anteng ngaos koran kadangu aya nu ribut-ribut sarta tekungsi lila jalmana ting ngaribung teuing ngagimbungan naon malah ku anjeun ge katingali di antara jalma-jalma nu ngagarimbung teh kaasup Mang Hamid. Lami-lami kadangueun ku anjeunna aya sora awewe nu ceurik. Bisa jadi nu ceurik sigana nu dipake panglajuan jelema teh anjeunna ngagrentes. Teu lila Mang Hamid norojol. Bus,
Bus, asupkeun karanjang bubuahan kana luhureun senjok. Sup katuangan setir, irung ngageleyeung, mobil ninggalin jalma-jalma nu raribut. Rada aneh sikepna Mang Hamid teh. Eta bae ti barang jol teuing kunaon bet lapisan nembalana. Bahasa dundungana nganaon-naon teh. Aya naon euy? Anjeunna ros ka sakitu kalilana. Kakara Mang Hamid nembalan. Wah isinya tukang cikopi, kunaon gitu? Eta saurna carogena ge maot ngagantung maneh. Ari nu ngawartosan abong putrana jol pok bae bari maot ngagantung maneh. Atuh piraku teu jol ngoceak. Sugan kunaon make ngagantung maneh cenah. Mobil maju lalaunan Mang Hamid bangun nu kurang purun nincal pedal gas telep gedeng malah siga nu ngalamun mata pika bingungan dundungan. Tah pamirsa sadaya tuntuna nyambung ka bagian kedua sakitu baca carpon tisim abdi pamugi kahibur ke lajengkeun kana bagian kedua tina waktos anu tempat nu sami keneh nyaeta di channel Sunda Aja. Kalawan di akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.